orang-orang muda dimanapun berada. Pada kesempatan ini, Nah, ujung-ujungnya naon? Mohon maaf jeung klarifikasi. Sunda jelas hampura juga ada hampura. Tapi ya beda dari urusanna jeung urang Sunda satatara Sunda. Sunda diusik, urang Sunda pasti ngulisi. Ieu maneh ya goblok. Geus ngagina harkat, martabat jeung derajat urang Sunda. Pokokna mah ganyang kasih respon. Hukum penjara namun itu ditindak secepatnya. Kami boga hukum adat anu bakal langsung harina